Bismillahirrahmanirrahim. Hayu urang saradia mengpengker hirup di dunia, amal kersam perentea bakal hirup iman jeung takwa. Lamun ajal geus datang teu beunang ditolak disinglar, nyawa ngantunkeun raga balik mulang kanu kawasa. Anak incu jeung dulur ngan ukur jajab ka kubur, harta banda ge ditunda balik mulang kanu kawasa. Duh nyaah teuing jalmi ingkar ka Pangeran, maotna matak honcewang menang siksa tinu kagungan. Duh bagja pisan jalmi iman ka Pangeran, maotna moal salempang menang ridho tinu kagungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.